Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad al dimana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana tiasa patepang deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Si Getih. Ayeuna kantun bagian anu kadalapan. Atuh sumangga urang lajengkeun deui ieu jejer carita Si Getih bagian anu kadalapan. Tumpak dungdung. Urang tinggalkeun heula kayaan Kartiwa jeung Sekarwati anu karak beres tarung ijen jajaten ngalawan si Mayang Sakti katut dua salakina nyaeta Jayakarsa jeung Aji Garba. Kiwari cuang kocapkeun di hiji wewengkon anu ayeuna karak erek maju di pedar dina ieu lalakon. Sebut wae eta wewengkon teh katelahna Cibagendit anu aya hubunganana jeung ngaran hiji karajaan Bagendit. Anu eta kerajaan Bagendit dipimpin ku hiji raja anu katelahna Raden Tarya Jayakusuma. Gagahnya ngaranna. Harita teh Raden Tarya Jayakusuma keur badami jeung para penasehat oge jeung patihna ngeunaan kamajuan rahayatna oge unggal pilemburanana anu memang kawengkuh ku kota raja kerajaan Bagendit. Pok harita kadenge Raden Tarya Jayakusuma keur cumarita ditujukeun ka Kipati. Kumaha Kipati? Lembur Ciranggas teh ayeuna mah geus aman meureunan. Ceuk Raden Tarya Jayakusuma tumanya ka Kipati. Kipati gancang ngawalon. Parantos Raden. Sarta Kibayan Seta oge kiwari nembe emuteun deui nembe sadar tina kapiuhanana. Saatosna tadi anjeunna tarung eleh jajaten ngalawanan Ki Banaspati. Kitu manawi Raden. Walon Kipati bari ajrih ka tembongna teh. Syukur atuh ari Kibayan Seta geus sadar deui mah. Kula oge puguh milu reueus jeung bagja ngan hanjakalna we Ki Banaspati bet mampu ngaloloskeun deui diri euy. Kula mah jadi hariwang manehanana bisi leuwih mahabu dina nyieun kaonaran di lembur-lembur sejena. Sumuhun kedah kumaha deui atuh Raden. Sabab komplotan gerombolan macan Sanghyang anu dipimpin ku Ki Banaspati teh memang kawilang leubeut tur balatak loba pisan jumlahna Raden. Anu ayeuna ge geuning ngadon nyalamar nyarusup janten prajurit-prajurit kerajaan. Bari kituna teh teras nyieun kaonaran diunggal lembur-lembur kitu tah Raden manawi. Memang ieu pisan anu dipake kaberat pikeun diri kula oge Kipati. Pihak urang anu dipitnahna engke nalika lamun mah pilemburan lamun dijieun rusuh ku eta prajurit-prajurit anu panyusupan ti karaman macan Sanghyang. Geus loba rahayat anu jadi antipati ka pihak kerajaan gara-gara kalakuan maranehanana Kipati. Sumuhun Raden. Kumaha atuh ari tos kieu? Da sami simkuring oge bingung teu manggih tungtung. Komo kamari simkuring dagang karung ka parung teras karung kuring kurang. Atuh tarang kuring jadi kerang karung. Tah kitu Raden, kedah kumaha atuh abdi teh Raden? Raden Tarya nalika ngadengi jawaban ti Kipati saperti kitu manehanana langsung narik napas panjang nakaranan. Tuluy nyarita deui ditujukeun ka panasehat. Cing atuh panasehat. Sugan aya wewengan
kumaha carana yang harepan ieu masalah. Ceuk Raden Tarya Jayakusuma meta bolongan kaki penasehat bari pasamuanana bangun anu alum nguyung. Pok ki penasehat nembalan, duh ampun para alun anu disuhun, wening galih anu dipamri, nada pangampura anu diseja. Wireh simkuring oge sami Raden, nuju poekeun taya wewengan. Hemang taya gambaran-gambaran acan Raden dina nyang harepan ieu masalah anu keur ngarongrong kana marwah kerajaan Bagendit Raden. Akur atuh mun kitu mah jeung Kipatihnya. Pada bingung kumaha neangan cara sangkan bisa keluar tina ieu masalah. Lamun maseg masalah ieu tuluy diantepkeun nyata impian kula ayana mega hideung anu nyimutan luhureun kadaton teh jadi kanyataan oge. Yen musuh anu mikangewa hayang ngancurkeun ieu kerajaan, tangtu bakal nyakutu bebarengan jeung jalma-jalma anu mikangewa ke kerajaan urang. Kipati, ki penasehat euy. Sumuhun Raden. Mugia ieu masalah teh sing enggal lekasan we Raden. Mugia ieu masalah teh sing aya hikmahna kangge urang sanes kitu Kipati. Tanya ki penasehat ditujukeun ka Kipati. Pok Kipati nembalan, sumuhun leres pisan ki penasehat. Langkung sae ayeuna mah Raden Tarya Jayakusuma seueurkeun we tirakatna. Ulah seueur emutan sadaya masalahkeun ku abdi salaku pati anu mayunanana. Kitu heug atuh teu nanaon Kipati. Kula ayeuna masrahkeun sagala urusan anu aya patula patali pakuat pakait pacuntal pacantel jeung kerajaan Bagendit dipasrahkeun we ka Kipati. Kula ayeuna rek tirakat sugan we menang wangsit dinalika engke kuring tirakat. Ujug sumangga Raden, nanging hapunten bilih Kipati sareng ki penasehat ayana dina cumarios seueur lepatna panjang matak nyugap pondok matak nyogok sadayana nyanggakeun we mung salira anu kagungan kawasa kitu ta Raden. Teu nanaon Kipati, ki penasehat. Kabeh caritaan ti Kipati jeung ti ki penasehat mungguh katarima pisan ku diri kaula jeung kaharti. Saeutik gedena bisa ngurangan karena bang balu hate kula. Sok kainya ki kula mi hape kula ayeuna rek asup deui ka kamar pikeun tirakat. Kitu kaayaan di eta wewengkon khususna pikeun di kota Raja Bagendit anu kiwari keur dirungrung yang harepan hiji masalah anu pohara rongkahna nyaeta yang harepan karaman-karaman anu memang ngaganggu jeung ngarongrong kana marwah kerajaan Bagendit. Sabab ku ayana gorombolan macan Sanghyang khususna memang eta gorombolan atawa karaman macan Sanghyang jumlah anggotana tur kakuatanana lain bantrak-bantrakeun. Ngajadikeun pihak kerajaan Bagendit oge bingung kudu kumaha caranya harepanana. Nya oge pihak kerajaan teh leuwih kawasa dina nangtukeun hukuman tapi anger we karaman macan Sanghyang oge loba akalna. Saperti halna anu nyalamar jadi prajurit kerajaan ngahaja marehanana sok ngahajakeun nyalamar nyusup asup jadi prajurit. Kitu nate supaya rahayat-rahayatna kabeh pada nyangka yen eta kabeh kajadian anu lumangsung di pilemburan-pilemburan anu kawengku ku kerajaan Bagendit memang akal-akalan ti pihak kerajaan anu hayang meres karahayat leutik mungut pajak anu sakitu mahalna. Padahal eta teh mangrupakeun akalan-akalan ti pihak karaman macan Sanghyang khususna jeung loba-loba deui karaman-karaman anu hayang barontak ka pihak kerajaan Bagendit.
sedengkeun anu keur jadi bahan pamikiran atawa masalah nama harita teh Ki Banaspati, anu mana Ki Banaspati teh mangrupakeun jago kolot anu geus weureuh seubeuh makalangan di dunia kajawaraan. Ki Banaspati anu buukna ngarumbai panjang sametak-tak bari geus ampir bodas kabeh. Harita tembong keur diuk sila di rohangan khusus tur dibaturan ku anak-anak buahna anu sarua kabeh keur dariuk sila nyang hareup ka Ki Banaspati. Anu kadenge harita Ki Banaspati keur cumarita, "Bah, penting ieu dewek memang ngahaja euy. Ngumpulkeun silaing kabeh di ieu tempat sabab aya beja penting anu perlu dikanyahokeun ku silaing sakabeh euy. Yen urang sakabeh bakal diangkat jadi prajurit kerajaan Tumariswana salaku musuh bubuyutanana kerajaan Bagedit. Tah kukitu kukieuna dewek kacidabungana euy. Sabab kaayaan hirup urang moal lila deui bakal ngalaman kasenangan lamun mahnya jadi prajurit kerajaan Tumariswana," ceuk Ki Banaspati anu huntuna tembong hideung kabeh. Keur kitu salah saurang anak buahna kadenge aya anu ngomong, "Nah iraha eta teh Ki Guru, urang kabeh bakal diangkat jadi prajurit kerajaan Tumariswana teh. Terus pagawean urang nyamar jadi prajurit kerajaan Bagedit kumaha tuh Ki Guru? Rek eureun bae kitu Ki Guru." "Heis, moal atuh. Moal kungsi dieureunkeun pagawean anu eta mah geus kapaju eta mah tuluikeun. Naon anu geus dipigawe ku urang sakabeh eta justru jadi kaayaan anu bakal nambahan modal jeung kakuatan urang. Sabab dewek ge apal yen antara kerajaan Bagedit jeung kerajaan Tumariswana teh memang musuh satru kabuyutan euy. Tah kulantaran kitu urang ayeuna peralat sawareh nyusup ke kerajaan Bagedit, sawareh deui urang ayeuna sakedeung direk diarangkat jadi prajurit di kerajaan Tumariswana. Tah kitu euy." Tembal Ki Banaspati bari seuri, "Oh kitunya Ki Guru, kaharti atuh Ki Guru ari kitu mah. Eta kabeh bisa jadi kesempatan jeung urangnya Ki Guru." Tah kitu pisan euy. Lir ibarat urang bakal menang kekuatan tambahan anu leuwih rongkah. Cita-cita urang salila ieu hayang ngadageun kerajaan anyar teh kudu bisa laksana tindakanan euy. Carana keun tingali gerak ku silaing sakabeh engke. Nalika urang kabeh geus jadi prajurit kerajaan Tumariswana anu katang tuanana dina poe isukan. Bari deui ayeuna urang geus loba pihak-pihak urang anu geus nyusup ke kerajaan Bagedit, maka beki tambah modal jeung kakuatan urang sakabeh euy. Kitu kaayaan di tempat karaman macan Sang Hyang. Harita teh Ki Banaspati keur ngayakeun riungan jeung sakabeh murid-muridna patali jeung rasa kabunga nalika maranehanana rek aya anu ngangkat jadi prajurit-prajurit kerajaan Tumariswana. Singkatna carita kocapkeun dina poe isukna Ki Banaspati jeung ratusan murid-muridna terus ngabring indit rek ngajuju ka kota raja Tumariswana. Bari dipiring ku sora manuk anu raricit jeung entrep dina luhur tatangkalan tur bari nyiciskeun jangjangna mangsa mapageun panon poe dina wanci isuk-isuk. Teu kacaturkeun kumaha di jalanna kabeh geus narepi deui ka tempat anu dituju nyaeta kerajaan Tumariswana sarta kadatanganana dibagiakeun langsung ku pihak kerajaan. Ki Banaspati jeung Raja Tumariswana alias Raden Purnawijayuda duanana harita teh keur dariuk sila dina bale-bale terus ngarobrol. Sadangkeun ari sakabeh murid-muridna mah harita teh geus dipernahkeun di tempat-tempat khusus ruangan-ruangan tamu kerajaan.
Raja Tumariswana kadenge harita keur cumarita ditujukeun ka Ki Banaspati. Hade pisan Andika mah Ki Banaspati ngurus karaman teh nepi ka loba kitu murid-muridna nepi ka 100. Kumaha carana tah hayang loba murid seperti kitu teh Ki Banaspati? Cik atuh bejaan kaula. Aduh, ari pangersa. Batu maros kitu sagarupi ka diri kula. Moal benten atuh sareng salira Gusti anu langkung maher mangsa ngadegeun ieu karajaan. Anu prajuritna langkung euyeuh ribuan nyawa. Sedengkeun kula mah piroge kada ratusan nyawa. Murid sanes prajurit kitu oge teu sapira. Ah, kula percaya Ki Banaspati. Andika memang boga watak anu hade. Sok tah atuh Ki Banaspati. Bari ngobrol teh kulub tales jeung kulub huina hareut keneh geura Ki Banaspati. Nginumna ku cayeun teh haneut nikmat geura. Ngobrol bari ngopi mah sok Ki Banaspati. Tarima heula tarima. Sumohon ditampi Raden. Ki Banaspati keur mah beuteungna rada perih pupurilitan kukurubukan menta dieusian. Katambah ditawaran pogo we atuh meuni atoh pisan. Gep leungeun katuhuna Ki Banaspati nyepengan kana cangkir anu dieusian ceun teh. Tapi aneh. Cangkir teh bet teu daek bisa diangkat. Bangun anu tuluy nempel rapat kana papan tehel karajaan. Pok Ki Banaspati ngupat dina jero hatena. Kurang ajar. Raja Tumariswana keur ngetes tanaga jero dewek ki carana mah. Ceuk geurentes hatena Ki Banaspati. Bari timbul rasa kapanasaran. Leungeun katuhuna terus pindah nyepengan kulub tales. Tuluy dicokot tetela beunang. Beunang sia. Ceuk geurentes hatena deui bari langsung mesek eta kulub tales. Tapi nalika eta kulub tales rek digegel sarta rek diuapkeun ku Ki Banaspati ngadadak kulub tales teh jol teuas. Jika nu balik deui kana atah Ki Banaspati tembong mimiti beureum beungeutna ngan acan ari nepi ka ngambek mah ka Raja Purnamawijaya. Manehna seuri mawur ka Raja Tumariswana anu tembong tenang bae. Bari ngalepus urud surutu teu loba nyarita Raja Tumariswana mah. Sedengkeun ari Ki Banaspati tambah panasaran meureunan manehanana harita. Rakatak rakatak tak 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 tak. Manehna ngepeulkeun dampal leungeun ka tuhu. Satakerna kadenge sorak pating karaketak. Kana eta kulub tales anu tadi malik deui kana atah. Alabatan batu teuasna. Kituna teh bari selebung. Tina dampal ramo-ramo leungeunna Ki Banaspati. Aya anu kaluar haseup ipis tuluy lila kalilan beuki ngandelan. Anehna taleus teh anu tadina teuas ngadadak asak jeung hipu teu sakara-kara. Ki Banaspati nyakakak seuri sabab dirina ngarasa geus bisa nandingan kana pangawasana jalma anu memang geus nguji ka dirina. Tapi Ki Banaspati oge teu bisa labas seurina teh harita sabab Raden Purnawijaya Yuda jol narajang ngirimkeun paneungeul ku peureupna ngahiuk bangbaraan rek notok kana cukang irungna. Sadar kana eta kaayaan Ki Banaspati gancang luncat ke tempat anu kosong pikeun nyingkahan serangan Pangeran Purnawijaya. Seak syup. Barangjeng gitu sakabe prajurit kerajaan oge nya kitu deui murid-murid Ki Banaspati jadi rabul daratang keluar sabab kaget di luar aya nu pating borobot guci-guci anu deusian cai inuman aya nu pareupeus mancawura
sarta kadenge sora jalma anu keur raribut curela jeleng 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 koleba. Sarta di tengah pakalangan kiwari atra dua jirim anu keur silih uji pangarti curela jeleng wuk hiuk tes 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 cari jeug. Ki Banaspati jeung Raden Purnawijaya Yuda pating jadi jeug mundur ka tukang dua lengka ewang mangsa dua leungeunna masing-masing bentrok. Ki Banaspati tembong tuluy deku luhureun taneuh deku ku tuurna sabeula sarta langsung ngakeplok-keplokeun dua dampal leungeunna kana taneuh 3 kali pikeun ngahimpun tanaga lapisanana tina tataran ilmu Sepi Geni. Jeung teu kungsi lila loba nyarita langsung badana ngalayang maju narajang ka Raden Purnawijaya Yuda. Cipa sat jeleng kalayang sebuk wuk dua leungeunna butbet halirup kabeh. Teu wudu Raden Purnawijaya Yuda ngaranjuk kaget sabab Ki Banaspati jol langsung narajang deui satu tas ngajarik jeug teh ka tukang bari panarajangna nebarkeun hawa panas ses. Tapi Raden Purnawijaya Yuda oge teu bodoh dirina anu memang loba simpenan ilmu pinunjul teh dirina langsung mampu ngungkulan kana pangawasa Ki Banaspati. Sabab Raden Purnawijaya Yuda nyangking ajian pupul banyu saketi dikaluarkeun harita teh pikeun dipake ngimbangan kakuatan Sepi Genina Ki Banaspati. Sarta kajadian saterusna memang hebat. Dua kakuatan hawa tiis jeung hawa panas terus bentrok ngaliwatan leungeunna masing-masing. Set plak plak des dua dampal leungeun harita patarema kitu nate bari badan Ki Banaspati mah dina kayaan ngalayang suku ngagantung di luhur. Sedengkeun ari Raden Purnawijaya Yuda mah harita teh tetep kukuh dina kuda-kudana anu waweg pancu. Hik 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 kadenge dua sora anu keur adu regeng mangsa ngeluarkeun tanaga lapisan masing-masing marengan kana riuk jeung riak beungeutna masing-masing anu harita dina tarangna geus pada renung ku kesang leutik jeung kesang badag ngaragajag maseuhan awakna masing-masing. Mimiti leungeunna anu katembong tuluy pating geleter belesak dua suku Raden Purnawijaya Yuda tembong ngabelesek kana taneuh anu sakitu teasna teh ngadadak ambles ka jero samet memuncangan teu kuateun nahan dua suku Raden Purnawijaya Yuda sabab bakating kurosa-rosana pangawasana ti jalma anu nincakna. Hei tuh guru urang euy keur diuji pangarti euy. Hebatnya guru urangnya euy, hebat. Euy, soklah rojong guru urang sadayana memang hebat, sing unggul. Hidup guru, hidup. Gandeng euy. Kawas di negara sorangan wae si laing mah. Jujorokan deui lalajo teh. Raja dewek anu bakal unggul mah euy. Hei, raja dewek lain guru ilaing. Guru ilaing bakal modar sakeuleung sia. Hei. Naon sia teh? Ngahina ka aing, ha? Antara murid Ki Banaspati jeung murid kerajaan Tumariswana harita aya nu tuluy parasea ngan untung kaburu aya nu misa ngaran parasea nya keur lalajo oge. Sedengkeun anu keur ngadu jajaten silih uji pangarti beki rongkah bae harita teh tina sela-sela juru bibir masing-masing tembong pada ngalaikeun getih haneut seger kene. Malah dina pungkasanana eta tarung silih uji pangarti munggu luar biasa hebatna. Suku Raden Purnawijaya Yuda beki jero ngablesekna kana jero taneuh ngaluhuran bitis.
tur kiwari Ki Banaspati jeung Raden Purnawijayuda kadenge pating galero panjang, awakna pating jarengkang ka tukang, sarta duanana masih kene bisa ngasupkeun 2 kali tenggeulana kana dadana masing-masing, sameme awakna pating jarengkang. Iya, cebrot, cekuk, cebrot, tes, jengkang, koleang, ketebut. Budial, koleang, ketebut. Duanana tuluy rubuh nang kuban luhureun lemah. Duanana sumengir nahan ka nyeri. Komo Ki Banaspati mah kot kapepelengkingan awakna teh bakating ku nyeri. Lantaran awakna tibeubeut ti luhur, tarik pisan ninggang lemah. Aduh. Ki Banaspati jeung Raden Purnawijayuda tembong karak bisa carangkat tina rubuhna harita teh. Laju geus kitu mah Dariuk Sila bari langsung nyari dakepkeun 2 leungeunna luhureun dada masing-masing. Pikeun terus marulihkeun deui kakuatanna masing-masing anu cikene geus kakuras, sarta nimbulkeun tatu di jero anu lumayan rada parna oge. Lamun masuk tuluy diantepkeun, wah bahaya. Harita anu lalajo teh lain sakadar murid Ki Banaspati jeung prajurit-prajurit kerajaan Tumariswana wungkul. Harita teh nyimas utari katut Suntara oge calon minantuna aya lalajo. Nyimas utari ngareret ka Suntara calon pisalakeunana bari pok manehna nyarita. Nyaan bener oge Kang Suntara, Ki Banaspati jeung Amawijaya teh elmuna bet saimbang kitu nya. Bet asa moal percaya lamun abdi teu ninggal langsung mah Kang. Leres teu Ibu? Kaya nembe mata kaget pikeun anu ninggal mah nya Bu, Kang. Ih, puguhan nya anaking. Teu sangka Ki Banaspati teh nyangking ilmu pinunjul geuningan. Tahapan pangartina lain ata-ata. Bener cek caritaan Jang Suntara tadi. Yen silih uji pangarti antara Ki Banaspati jeung Ama bakal aya dina kasaimbangan. Tembal nyimas Pandan Arum bari gogodeg. Suntara kadenge nyarita bari nyeh manehna seuri. Ieu kaayaan teh oge mungguh mata ngahariwangkeun pikeun kahareupna Ibu. Lantaran Ki Banaspati naha bet nyangking ilmu silat anu saimbang geuningan sareng Ama. Nyaan mata kariwang pikeun Suntara mah Ibu sok inggis aya hal-hal atawa kajadian anu teu diharepkeun di ieu kadaton Ibu. Kumaha maksudna Suntara? Manehna bakal hianat gitu? Nyimas Pandan Arum mimiti kapangaruhan ku caritan Suntara anu manghariwangkeun ka Ki Banaspati bakal hianat di poe kahareupna. Mohon leres pisan Ibu. Kitu pisan anu dipikahariwang ku diri abdi. Bisi manehanana ngabogaan siasat anu awon ka pihak urang. Kitu ta Ibu. Terus naon atuh anu kudu dilakukeun ku pihak urang teh Suntara? Sabab ieu kabeh wewenang aya di Ama. Apanan anu ngondang Ki Banaspati ka dieu oge? Sidik Ama pisan. Ama hidup duaan. Sedangkan ari Ibu mah rumasa lemah. Sabab teu bisa nangtukeun sikap oge. Nya kitu deui nangtukeun tindakan. Cobian heula we atuh Ibu. Ibu nyarios ka Ama. Sangkan Ama langkung hati-hati deui dina nangtukeun sikapna. Ceuk Nyimas Utari anu memang sarua hatena geus mimiti kaentrepan kurasa karisi. Yang harepan hiji masalah anu can puguh bakal nya henteuna bakal pikitueun. Nya kewe atunya Ibu rek nyobaan nyarita ka Ama Hideep Utari. Jeung sugan we Ama Hideep teh bakal daek ngadenge kana caritan Ibu. Tapi da geus we lah ayeuna mah jarempe we heula. Tong loba ngomong bisi kadengieun ku jalmana atawa ku anak-anak buahna ke bisi piomongeun. Tuh tingali geura geus harudang deui ayeuna mah Ki Banaspati jeung Ama Hideep teh
geus parulih deui ayeuna mah jigana teh tanagana meureunnan. Memang bener. Raden Purnawijaya Yuda jeung Ki Banaspati katingali geus carengkatina salilana laju sasalaman. Hampura kula. Hampura Ki Banaspati. Bieu ulah geus ngetes ilmu anjeun. Anu sing horeng si mana horeng, pangarti urang teh imbang geuningan. Sami-sami Raden. Sawangsulna kula anu kudu menta hampura mah ka salira Raden. Sabab kula bieu bot kumawani ngajajal kana pangarti Raden. Tuh kudu basa-basi kitu Ki Banaspati. Urang mah ulah kahalangan ku basa peda kula pangkat raja. Sabab urang duaan teh geus jadi sobat dalit ti leuletik. Sobat ti keur budak. Kitu tah. Siap Raden, siap lamun kitu mah Raden. Sanggeus kitu katingali Raden Purnawijaya harita Malik yang hareup ka prajurit-prajurit anu aya di eta patempatan anu nyaksian kana kajadian uji pangartina antara Ki Banaspati jeung Raja Tumariswana. Pok kadenge Raden Purnawijaya cumarios. Hei, kasakabeh anu bieu lalajo kasaksian meureunan ku Arandika khususna ku prajurit kula. Yen di dieu kiwari aya jawara tandingan kula anu imbang nyaeta ngaranna Ki Banaspati, jalma anu kudu dihormat kurang sakabeh sarta bagja pikeun anak-anak buahna sabab gabogan pimpinan sekaligus guru teh anu pinunjul ilmuna. Oge ka anak-anak kula pamajikan kula geura siapkeun kadaharan anu ngareunah. Sok geura siapkeun geura kapawon, geura ka dapur. Pikeun ngajamu Ki Banaspati tamu urang sakabehan. Ceuk Raden Purnawijaya bari seuri marah mai jeung tetela deui Ki Banaspati teh sobat Raden Purnawijaya Yuda nalika keur budak. Tapi dina kayan keur kitu ujug-ujug euleuh waktosna kabujeng seep wadia balad.